Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Mang Cecep Gorbacep anu satiasa tuhu manco di payunan HP-na sewang-sewangan di mana bae ayana dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng Rarabi Pinanggih Pati bagian kadalapan. Ieu yasana Bapak Entang Sumarna. Setacan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ka pamirsa anu namanya sumping ka ieu channel tong lali klik tombol subscribe-na, like-na oge tiasa ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorbacep di share atanapi dibagikeun ka pamirsa anu sanesna. Teras dina setiap kolom deskripsi video atanapi dongeng di handapna aya tombol toko Mang Cecep Gorbacep. Eta panginten tiasa di titanan, mudah-mudahan aya produk-produk anu sapagodo sareng pamirsa sadayana. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos, wilujeng ngadangukeun. Bapak, hatur rebu nuhun Pak, salira Bapak parantos kengeng kudrating Allah Ta'ala, dumugi kababalik emutan, panginten parantos kitu wae, Bapak didugikeun kana waktosna, rehna dugi kadinten ieu Bapak, ngagentos padamelan nu awon, ku padamelan nu diridoan ku Allah. Nya kitu Nyai, Bapak teh agungna ka Allah, jembar ka salira Nyai. Hapunten sanes kanten kalepatan Bapak nu parantos wantun ngalakukeun paksaan ka salira Nyai, pajamal nyaritana kitu teh dibarengan ku cerik. Atih ngarasa ngahlas hatena katari ku carita-carita pajamal nu ayeuna malih kana hade, tidinya atih murubut cipanona nandakeun yen kacida bungahna. Bapak perkawis nu parantos-parantos mah bebaskeun wae teu kedah deemutan deui. Abdi oge teu geuneuk teu maleukmeuk teu aya gantara kakaitanana. Sawios da waktos eta mah Bapak teh nuju diranjingan hiji padamelan nu nyasab. Nya geuning ayeuna buktosna Bapak teh mengkol ka jalan anu lempeng. Atuh Nyai geulis Bapak rek balik. Ulah ragu-ragu bade kagungan caroge ka sabae oge. Da Bapak mah boro-boro ka ngarasa hayang nyandung waktu ieu mah. Ngarasakeun gedena dosa Bapak nu ngalaputan sirah ge. Bapak teh bingung, iraha bade angkat ka dieuna tuang raka picarogieun teh. Pajamal sakali deui nandeskeun yen manehna moal rek aya itu ieu tur pasrah lamun atih dikawinku saha bae oge. Oh, rupina dinten enjing margi ayeuna nuju ngantosan di kota wae di Tasik, tembal atih rada asa-asa nyebutkeunana. Oh, laras Nyai, wartosan Bapak upami ka dieu, Bapak hoyong ngenalkeun, malih ku Bapak teh bade dinasehatan, bilih wae engke parantos ngahiji sareng Nyai, ngagaduhan sifat-sifat kawas Bapak kieu. Nyaah Bapak teh kamurang kalih anom keneh. Ulah bade kagungan lampah mahiwal kawas Bapak. Pajamal benar-benar manehna teh rek mertobat, malah hayang nembongkeun kalakuan-kalakuan jahatna. Jeung akibatna dihareupeun jelema rea, sangkan ulah ditarurutan lantaran karasa ku manehna nyasarkeunana. Rupina moal kantos siang-siang enjing teh bade pasusubuh keneh oge ka dieu Pak. Margi parantos ngajangjian nyuhunkeun dipapagkeun waktu subuh di jalan, tembal atih sabalakana da ngarasa moal aya kitu kieu jadug teh ayeuna mah geus insap. Satadina nu matakpangna dana rek datang subuh-subuh teh pikeun ngintip kalakuan-kalakuan nu jarahat di dinya teh ku manehna rek dipancing. Pajamal unggek-unggek sarta marah mai pokna deui. Nuhun atuh Nyai, Bapak mah rek wangsul bae. Bejo mangkarna sing tenang-tenang wae,
iraha waktosna salamatan nikahkeun si Nyai. Poma ulah teu ngawartosan ka bapa keun perkara keamanan bapa nanggal. Mangga atuh Pak, hatur nuhun sateacana oge. Pak, mugi-mugi bapak luntur galih kersa ngapi ngajaring dina waktosna ka abdi sakulawarga. Kalayan moal saha-saha deui nu dipesepuh ku abdi di dieu. Iwal ti bapak tembal biijoh bari malah mai tanda bunga ku ayana kekentong jahat geus eleh pangawasana nepi ka sapada harita jadi bageurepi pikiranana. Mangga atuh kasadayana. Mangga Pak, wilujeng angkat ceuk sarere anu aya di imah biijoh. Pak Jamal tuluy balik atuh di imah atih galecok nanyakeun sabab musababna pang Pak Jamal jadi babalik pikirna. Ku biijoh diterangkeun ti wiwitan nepi ka wakasanana. Atih muji syukur ka Allah yen dikersakeun bisa lesot tina ceungceuman Pak Jamal tur Pak Jamal sorangan sanggup ngajaring keamanan di mana manehna kawin kadana. Pikeun Pak Jamal mah geus moal mentog deui yen dirina ngarasa sadar babalik pikir tina goreng kana pikiran nu hade. Manehna geus sumpah kanu kagungan pati jeung hurip moal deui-deui ngalakukeun kalakuan saperti nu enggeus-enggeus. Tapi disagigireun Pak Jamal penting eta keneh aya hiji imah nu dipake musyawarah ku murid-murid Pak Jamal nu dipingpin ku Tarpi. Nu kasebut murid kahijina di antara murid-murid Pak Jamal nu reana aya kana 20 jelemana. Harita Tarpi Une jeung Wisja sajigna turun ti imah biijoh teh kungsi nguliwed heula ka pipir ngintip di nubuni. Samalah datangna atih ge kapanggiheun. Para saderek udah ngaraskeun pisan hanjakalna nu boga guru nepi ka kudu katitih carita ku pantar biijoh. Rasa kuring mah teu panuju. Keun ayeuna mah tong rek loba deui nu dipikir. Urang ayakeun deui kumpulan nu misah ti Pak Jamal. Pikeun Pak Jamal motong dianggap deui hiji kokolot. Ayeuna leuwih hade ngangkat deui hiji kokolot. Kira-kirana saha nu kapercaya ku para saderek? Baik gara tunjuk. Ki Tarpi mimiti wawancara teh nepi ka dinya. Perkawis nu kedah jadi sesepuh mah teu aya deui langkung sae saderek ku anjeun we. Nyaeta Bapak Tarpi. Margi nu pangsepuhna di antawis para saderek. Kalihna teh eta Pak Tarpi nu pangunggulna pangartos. Ku kituna ayeuna mah kantun naros ka para hadirin. Kumaha satuju upami Bapak Tarpi diangkat jadi hiji sesepuh minangka gagantos Pak Jamal? Cuk nu saurang di antara hadirin. Satuju. Kabeh ngacungkeun leungeunna yen satuju kana pangangkatan Tarpi jadi kokolot. Leres para hadirin. Leres satuju. Atuh Ki Tarpi bekah liang irungna asa kapake ku para baturna. Ta ayeuna mah upami kitu keun pribadi sanggup jadi hiji pingpinan mung kada satujuan ulah pakia-kia di antawis nu bade diajar silat disayagikeun tempat di imah sim kuring dina malam minggu sareng Rebo. Keur saayeunaeun mah ceramah teh bubar heula. Mangga bade marulih mah mung Ki Uned Wisja Homatullah wakabalik lantaran aya penting pisan ceuk Ki Tarpi. Bubar. Wilujeng jadi sesepuh. Murid-murid Pak Jamal geus dicakal ku Tarpi pada bubar nu tinggal iwal ti Wisja jeung Uned duaan. Taki aja Ned lantaran kadenge pisan ku urang teh. Dio basa ngintip di pipir ijoh. Pasusubuh pisalakian atih bakal datang ka dieu. Ayeuna ngarasakeun panas urang kudu nempo atih dikawin kuno sejen. Datari nage pikun guru orang Pak Jamal ngan lantaran Pak Jamal jadi owah pikiran anak tayali anu kudu ganti teh nya kuring. Malah kuring pisan nu satadina mah hayang ka atih teh ulah rek tanggung ulah kapalang isukan pegat si jajaka pisalakian atih teh urang podaran. Sanggeus modaran pisalakian anak urang kudu boro-boro nangkap atih bawa kabur ka leuweung. Mangka dek kapanggih ku Pak Jamal lantaran Pak Jamal geus sanggup ngajaga keamanan pikeun kulawarga mangkarna ceuk Tarpi bari pepeta. Jadilah ayo wae pikeun kuring mah kumaha megatna. Babari tuh dina liliwatan jalan ti kota wae da moal teu kadinya jalanna pasangkeun pitapak supaya kaeurad. Tah di mana geus kaeurad bluk labuh buru-buru ku urang perakpok ku bedog
geus modar bangkena urang bawa ka leuweung parabkeun ka aja gatawa meong lain kitu tah beres lah. Jadi tabo tilu meureun nyapi mimitina urang maga teh. Tah bener tabo tilu keun kukuring di gugubrag ka saimah-imahna bisi kaberangan mah ulah garuh ka batur-batur cukup urang tiluan bae tapi nyarek guruh ka balad-baladna nu sejen lantaran bisi tambah ributna. Lantaran ayeuna geus hampir sore kuring duaan mah rek balik bae nyapi kapan kudu sasadiaan tambang jeung asa bedog masing seukot Ki Uned jeung Wisja paramitan rek baralik. Jika tuh kadenya sing rikip eta rahasia ulah bocor moal atuh kuring ngarti tembal nu duaan bari arindit baralik ka saimah-imahna. Kita rapi pimpinan anyar nu geus menang persetujuan ti para murid-muridna Pak Jamal ku ayana Pak Jamal disangka owah pikiranana nepi ka kita rapi mah hareupeun murid-murid nu sajen teh nyaritakeun Pak Jamal weureu ajian pikiranana owah teu bisa dijieun kokolot deui. Harita kitar pisang geus baralik babaturanana terus ngelejek di imah bari ngomong sorangan. Wah, sajagona ge pangawak sorangan semodel Pak Jamal. Keun sanajan guru oge terek dipake kasieun waktu ieu mah bongana mere leutik hate kakara dibere caritaan si Ijoh nu manis ge geus eleh jajaten. Dume eta meureun teu bisa ngajawab pertanyaan Bi Ijoh. Wah, mun kami mah moal dijawab ku sungut tapi ku bedog dijawab nage. Tidinya kita repi buru-buru tatan-tatan ngasah bedog sadia tambang pikeun ke subuh tabuh tilu megat urang kota datang kadinya. Janari kirawan citabuh dua dana nu ngahaja sare heula di Tasik di hiji warung. Harita buru-buru dana teh hudang terus kacai balik ti cai manehna dangdan make baju kabaya di samping kebat dilambankeun serta ditiung sagala. Ari pakaian nu dipake eta teh pakaian atih atuh blag wae sakareretan mah jika awewe komo keur nu geus nyaho yen atih biasana make baju kitu mah tur wawuh ka atih ditilik sareret moal teu nyangka yen atih kituna memang ngahaja pikeun mancing nu disebut jalma jadug sakumaha beja ti atih yen aya ngaran Pak Jamal. Atuh teu wudu wae dana teh kudu sagala jiga awewe boh dangdanan boh lempang atawa sora kitu deui kumis ngadadak dikerik. Setengah tilu pisan dana teh kakara indit mapai jalan nu kamari dituduhkeun ku atih yen moal rek sumpang-simpang deui tetep cepet lempeng mapai jalan leutik nepi ka manggihan hiji lembur nu diriung ku tangkal kawung. Tidinya mah dana teh biasa bae lempang lalaki ngadig-dig gancang lantaran hayang tereh nepi melangku atih kamari dititah ti heula bisi datangna ka lembur kanyahoan ku Pak Jamal. Keun saupama atih poe kamari kanyahoan ku Pak Jamal datangna pasti atih geus mere harepan ka Pak Jamal yen daek dikawinkeun ka Pak Jamal atuh ku aing dihaja supaya Pak Jamal diajak kawin di waktu peuting. Nya eta pikeun aing nyangling rupa ngajadikeun awewe geurentes hatena bari lempang ngadig-dig. Geus jauh perjalanana kira-kira setengah kilometer deui nepi ka lembur atih dana gancang lempangna diatur arang ngilak nurutan lempang atih jingjinganana dijingjing seperti awewe nu ngajingjing bari dibabawa ke pat. Teu nyaho dihareup aya nu ngintip nyaeta kitar pi sabalad-baladna teh Wisja jeung Uned. Ya, Uned, iri tuh euy, dihareup juga awewe eta mah nya. Mana awewe nu dua anting daringeuh ka hareup. Tuh, tempo ku sari laing saha nya? Wah, kabeneran pi eta teh atih meureun tos di kota mapagkeun pisalakieunana teh. Nanya aja eta teh atih. Ih, ari tarepi cing atuh tempo sing sidik nya atih eta teh. Tembal Wisja. Nya we nya nah aning bat sorangan teu bareng jeung pisalakieunana nya euy. Tanya kita rapi. Nya we nya anja kalalakina teu ka dieu borogos arara teu lepeureub yeuh hayang gelut ceuk Uned bari ngasah peureupna dina dampal leungeun nu kenca. Ah,
Ari si laing mending ge eueuh lalaki na moal mata kribut kapan ieu nu diarah teh age awewena kumaha pi kira-kira na satuju yeuh lamun ati ku urang dipaling dibawa ka leuweung Nyai Radoy atuh mumpung aya kesempatan euy pegat ayeuna daek dibawa saleh teu daek dibawa lemes nya urang kasaran tapi urang tanya heula nah daek dikawin ku dewek atawa embung kitar pingentab nafsuna nempon nu lempang di hareup remang-remang katempona malum subuh tur lempang atih teu dipikeun sasieur dana terus lempang na teu galider malah beki direka sakur kalakuan atih dina lempang boh hirupna bujur geblayna kepat katurutan kabeh kudana bubuhan menang kerses heula ti jinisna malah nu lucu mah dana teh geus bisa nurutan halimpuna sora atih kabeneran deui sora atih teh teu ngangkrang damun ngangkrang mah hese diturutanana da halimpu onaman gampang mulai ti mana neng teu kanyahoan nu nanya ti gigireun ting rong heap ti nu bala jalma jarangkung gede tiluan atuh dana alias awewe palsu teh ngarencag wangsul ti kota dupi akang atau napi bapak bade arangkat ka mana kitu jawab dana sorana persis atih nah neng hilap deui ka emang kapan emang teh tarpi teh ta ieu wis ja ieu uned tarpi nerangkeun panginten atuh benten perawasan mung punten we maklum subuh keneh teu katingal laraina tembal dana las ingat yen tarpi uned jeung wis jateh nu disebut ku atih balad-baladna pajamal teh sawios neng da ngamalum atuh mamang ge sanes sareng picarogeon ka dieu teh neng saur saha da abdi mah teu gaduh picarogeon nu tebih tembalna bari arang ngilak kapan neng teh aya wartosna bade ditikakeun ka urang kota leres kitu teh nyata repi bari olohok da pisalakian abdi mah sanes urang kota nanging pajamal urang dieu keneh piraku atuh abdi kedah jalir mah kana janji ceuk atih palsu sarta terus imut ngagelenyu kutan neng teh masih keneh kataji ku pajamal sumuhun da kasaha deui atuh lah neng mah dilelebar pajamal teh parantos jadi owah emutan anak neng malah kamari ge walah wah weuh gelo tong dijadikeun ka pajamal mending ka emangnya neng nya mending ka emangnya ceuk kitar pi bari noel ka dana baru pajamal teh owah nu leres kituna teh bari olohok bangun nyahookeun sing percanten we atuh ka mamang neng pira aku atuh ngabohong malih ayeuna ge parantos aya di pangberokan dia jadi kurung ku haur garang nu kalintang kiatna da bilih ngagarabag boro ilmu panginten neng nu mawi ayeuna gantina pajamal teh pun emang nu jadi pingpinan silat ge pun emang deui tah ku kituna neng mah jadikeun ka emang we ulah ka pamangnya neng tapi mani geus hayang sagep-gepeun we nangkep ka atih nu kaambung meleber sengit dina mora tur sengit pupur nu mahal hargana kitu deui remeng-remeng kasorot ku bulan sapasi rupana mani matak ngagiungkeun hate lalaki atih palsu teh tuluy imut ngagelenyu sarta pokna ari kangge pribados mah moal waka bade kasaha-saha nanging bade ngantosan cagerna emutan pajamal we dabongan parantos dicangcang ku pajamal bilih ngalepatkeun ke ka abdi moal atuh neng ko na mamang tiluan nu tanggal jawab nama di mana ambak pajamal mang bagian anak raos-raos we neng mah da sami-sami atuh ku mangge dipaparin gedong dipaparin serang alim hoyong engke wae ngantosan pajamalna engke mah upami saur pajamal mangga bade kasaha-saha ge tangtos abi moal baha ka mamang ari dina gerantos hatena mah dana teh kieu keun hayang nyaho rek nepi ka mana maksudna ieu manusia sedang nu diarah teh hayang beunang pupuhuna teu kedah neng teu kedah wawartos ka pajamal dan nuju edan pajamalna oge mending ayeuna mah pasrah ka mamang we nya ceuk kita rapi laras atuh neng mending kamang tarapi da sami-sami yo sedang ayeuna mah patarpi teh guru sadayana gagantos pajamal teh
cuk uned milu nyarita. Atau pami palai ka Pak Jamal mah engke moal tiasa ditikah neng dagelo Pak Jamal nage wis ja oge buru-buru mairan. Sawios kitu abdi mah alim ka mamang teh dasieun ku Pak Jamal engkena. Pira kuneng manita kersa ka mamang onaman nah anu mana mamang sareng Pak Jamal. Kapan Pak Jamal mah sareatna oge tos cetuk dawuk wis wungkul mending keneh mamang ora. Da alim ka Mang Tarpi mah abdi teh da eta hoyong ka Pak Jamal tembalna keukeuh. Mending mana sareng dipaksa ku mamang dibawa ka leuweung. Teu langkung teuing da abdi mah alim. Ka dieu goda neng jeung mamang urang ka ditu cuk Tarpi bari nangkep kadana. Ulah kitu da ieu mah sanes kagungan Mang. Abdi teh alim rek ditangkep ku Mang. Kitunya si Mang mah. Isin atuh. Tarpi beuki keuleun sarta hatena ratu birahina beuki nyedak dina hatena geus hayang sagep-gepeun nyium. Dana hatena mah seuri bari pokna sajeroning hate. Geuning jago teh kabobodo sing horeng keun semet mana rek diayonan. Atih sanajan tahan diri moal bisa leso tina tangan kuring. Ta kuring sabatur-batur nu ngahaja memegat pisalakieun anjeun. Tadina mah nu rek didatangkeun ti kota. Ayeuna anjeun keukeuh hayang ka Pak Jamal. Jelema nu geus owah pikiranana nah ka kuring rek nampik Tarpi nyingsieunan ku bedog digilir-gilir. Dana mesem sarta pokna. Moal nyawe atuh hiji jago kadah kikituan onaman. Biasana ge ari jago mah tara ditampi ku istri. Nah anjeun bet nolak atuh ka kuring. Da teu bogoh sotenan ka Pak Jamal. Da Pak Jamal mah leres-leres jagona teh teu wantun we ka Pak Jamal mah tembalna setengah ngua ka Tarpi jeung nu duaan deui. Nah ari ka kuring wani atih. Nah kitu nganggeneroskeun wani sagala mamang teh ka abdi. Lain mana bieu nyebutkeun kitu saperti nu ngahina ka kuring yen kuring disamarutkeun jeung tai kukuna Pak Jamal. Sedang Pak Jamal oge tameng dadana teh iwal ti kuring. Atuh isin we ari hiji jago kedah gelut sareng istri mah. Nah teu isin kitu upami kawon ku istri kituna teh dana bari mesem. Wah rea carita wae maneh mah teh daek dikawin teu daek dipaksa ngarti. Ulah kitu anjeun. Hayo berean jalan kuring rek balik ka imah. Lamun bener-bener anjeun jago ulah daek ngagelutan ka kuring. Da kuring mah awewe tapi gelut mah jeung lalaki deui. Eleh moal era menang meureun sohor ngarti atawa henteu. Jeung saha lalaki anu wanian ka kuring ceuk Tarpi bari nyentor. Lamun anjeun hayang ka atih heug asal bener-bener bisa ngelehkeun pisalakieunana nu asal ti kota ngaranna Dana. Pek pedah karunya we ka anjeun kitu soteh jeung rek nyoba pangawasa jeung kajagoan anjeun. Bisi hayang meca kana kabisa kabogoh kuring atawa pisalakieun kuring mah tunggu we di mana engken nanggap kendang penca. Tang-tang kabogoh kuring ku anjeun heug bersambung di pakalangan. Lamun eleh kabogoh kuring kakara kuring rek daek dikawin ku anjeun ceuk atih palsu bari teu riuk-riuk sumusieun. Gitu. Ditunggu kedatangan pisalakieun atih. Tapi ulah handeul lamun pisalakieun atih nepi ka balik ngaran ka Bandung tembal Tarpi bari ngalaga. Moal atuh, moal malah kuring mah sugema we nu aya yen bener-bener Mang Tarpi teh jago sabab tiasa ngelehkeun pisalakieun kuring tembalna bari seuri. Tah lamun kitu gatuh goda mangga wae angkat ti payun neng mah Mang mah rek ka kota heula. Ceuk Tarpi adab lanyap bubuhan tu maneunana kitu. Mangga atuh Mang diantos ku kuring di mana engke ngayakeun salametan bari nanggap kendang penca. Mang kedah kaul sarta kedah nangtang Dana salaki atih teh eleh Dana pe kuring kawin ku anjeun. Kela neng kumaha Pak Jamal mau ngaganggu. Kapan saur mamang Pak Jamal mah keur gelo
piraku ngaganggu. Pilih sagor doi, da selaras nama upami Jamal, og mantuan kapicarogian nyai, meureun mamang nu eleh, ta ieu mah kitu we pikapaureun teh. Tonggal lider, Pak Jamal ku kuring dicarek, da lain rek ngadukeun ka jajaten Pak Jamal, tapi jajaten mamang jeung pisalakieun kuring. Oh gitu, pantar kumaha pisalakieun neng teh dedeganana, tarapi nanyakeun heula dedeganana da bisi jangkung gede. Lah alit pisalakieun kuring mah, sapantar we jangkung nama sareng kuring, pek atuh mang rek teh heula balik. Tarapi olohok sarta seurina hatena, sakepeul jeung bajuna atuh pantar kitu mah. Nya masa bohnya pantar kitu mah, cek atih bieu pantar manehna. Nyapi keun da moal bisa balik deui ka Bandung, sumawona bisa kawin ka atih. Lantaran geus pada genah pikiran kitu deui pikeun atih jeung sakulawargana diijoh mangkarna ngarasa tenang dumeh Pak Jamal geus taluk teu nyangka ka murid-muridna nu masih aya kakaitanana jeung tojanya antara tujuan guru jeung murid. Sadatangna dana ka imah mangkarna teu diengkekeun deui gancang carita atih teh buru-buru rek dirapokeun jeung dana antara siah yen menang kajadian dina waktu subuh sagala kahayang mangkarna diijoh disanggupan, malah Pak Jamal oge datang ngenalkeun ka dana, mamatahan ku nasehat-nasehat nu hade nepi ka dana teh percaya, malah ceuk gerentasna. Oh meureun pada geus babalik pikir kana hade, mana disarebut owah ku babaturanna teh nya atawa ku murid-muridna. Sing horeng Pak Jamal mah sahade-hade. Oh gatuh Den, ku bapa didoakeun sing lambat-lambut dinten enjing dina waktosna walimah sing aya dina kawilujengan. Kumaha kinten-kintenna aya maksud kana direureuhkeun segembrung mah? Tanya Pak Jamal. Ari kahyong mah nabuh kendang pencawe Pak, resep ngupingkeunana sawios teu diibingan ge tembal dana. Seueur atuh Den, nu dipangibingkeunana mah malih kapan murid-murid bapa sorangan eta teh. Keun wengi ieu bada magrib urang ngayakeun Pancasilat nu sarame-ramena, keun bapa ieu nu gaduh alpukahna. Nuhun atuh sateuacanna ge Pak, tembal dana bari mando jiga nu ajrih ku Pak Jamal. Mangga atuh Den, bapa bade ngampelkeun heula tukang nabohna sareng badarudak nu pingibingeunana, ngarah rame ari diibingan mah. Ngomong Pak Jamal kitu na teh bari jung indit. Mangga Pak, tembal dana. Bade magrib mah Pak, kedah we diayakeun dipayun sareng deui pakalangan nu rada lega margi Bapak Jamal bade kawulaan. Numutkeun panyuhunkeun teh abdi pisan, ceuk dana bebeja ka mangkarna. Sae Den, ulah salempang ayeuna pisan mang kantun nang tungkeun panggung matos sayagi galarna papana sareng pitihangeunana kantun prakna midamel tembal mangkarna beri tuluy indit cakah ciki ngayakeun panggung tongtonan. Magrib keneh geus prung kendang penca ngungkung kacida atuh nu lalajo atohna kuat heurin usik kawantu ti unggah lembur. Tarpi wis jajeng Uned geus ngadarangong deket panggung diriung ku pada baturna nu peting alogreng nyoren bedog. Liwat magrib geus mimiti saurang aya nu pakaulan kira-kira budak umur 15 tahun dan ngibing hade pisan dina ibingan pareredan estu matak ngaleprokeun da lain dikieuna lucuna murid Pak Jamal keneh atuh Pak Jamal meni mesem we nempokeun muridna pada ngeprokan teh. Panganten kakara diiring kaluar sina nongton bingah dumeh mimiti aya kawol. Lucu pisannya Kang, ieu teh murid Bapak Jamal teh atih ngareret ka dana. Dana imut ngagelenyu
bari panonang ngincer tarpi jeung batur-baturna. Tuh euy, nyawe sagede menel geuning. Lah kagok ngalawanan ge sakepul jeung bajuna ku dewek mata si lalaki teh. Kon moal teu diasah dina panggung. Dibiwirang ditongtonkeun kanu lalajo. Waktosna kabujang sae pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.